tahu, Sari Konde Ibu Indonesia sangatlah indah. Tidak tahu Sari Konde. Yang ku tahu hanyalah Sarimi. Rasa ayam bawang, rasa rendang dan rasa karedok. Tunggu era. Ku tidak tahu siapa itu Sukmawati. Yang ku tahu hanyalah Sukma Rombel. Ayo teh nyaho siapa saha. Cek aing mah daripada maca puisi mendingan maca brosur motor. Eta dia lamun erek meuli nya. Lamun mau meuli mah ulah era. Santai. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu kenapa Anda membeli tahu. Padahal tahu masih loba di kulkas. Kenapa Anda membeli lagi ya? Anda ini saraka, Anda ini kodok, Anda ini ya. Orang tidak pernah tahu siapa itu Anda. Yang ku tahu hanyalah Anda, Mang Anda, Bapak Nasironi, orang Cikiai, RT3, RW7, Dusun Lampin, Desa Bambayang, Cipaku, Ciamis. Aku ramah ya di dia, di studio, dia pasti loba VMS nanya. Tok sarongkong. Enak saya nahu baru terbalik. Pegawai negeri sipil tapi ada di kantor pegawai HES, ngagosip jeung ngahospot. Tah sebenarnya di ngahospot ada naon ya. Asal ngahospotna dipakekan nu bener, euy. Contohnya naon? Contohnya nonton YouTube ya. Dina YouTube banyak video nasi abdi utarane tonton, ha. Nah, lawan PNS istilah kieu kalakuan, terus nu salah saha? Nu salahnya apa pemerintah? Kunaon pemerintah milih PNS dina gelar sarjana. Kudu nama berdasarkan pinteran di Indonesia, obat jelema pintar tapi itu sarjana. Contohnya saha mamang urang. Iya topik sering guys ya. Bisi sana apa tuh nanti buka mamang, jelema pintarna kumaha? Pinteran nyeun layangan, sumpah pintar pisan. Bayangkeun ya nyeun 10 layangan pas gabungkeun eueuh nu berat sabelah leuweuh. Soalna nyeuna pake pengukuran nu akurat. Sok ayeuna urang di bejaan mamang urang ngaranna Mang Eso, salah sahiji sosok penting dina sejarah perang layangan Indonesia. Lamun dina berjuang mah bisa disebut veteran eta. Selain nyeun layangan, Mang Eso mah ngadu lagi pintar euy. Mun di lembur mah Mang Eso sok dijuluki the king of dudut. Jadi lamun Mang Eso ngadulang layangan sok make teknik nu ngaranna teh dudut paksa. Dan ngajakalna teh ilmuna teh nurun ka urang. Urang mah nyeun layangan nya. Pagawean teh berat sabelah we. Berat sabelah ka kiri, di kanan dibumburatan deui. Dan ambil we ka kiri. Eta ku urang nepi ka dibumburatan make bumburan useup.